Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak An Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda sareupna di Pajajaran dina bagian anu ka-68. Sakumaha anu kabandungan dina seri anu sateu acana hanca urang dugika nyarioskeun harita Ginggi teh nya anu rengse paguneman sareng Kiyogas Citra ngeunaan kaayaan anu rek ngarurug teh ka puseur dayeuh Pakuan teh nya. Sakumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-68. Paguneman rengse sabab Kiyogas Citra eudeuh kaluar. Kaayaan acan deukeut ka Carangcang Tihang tapi Kiyogas Citra ngarasa kudu indit ayeuna-ayeuna. Kaula indit heula nya cenah. Nu araya surti anu dimaksud indit teh indit kamana. Sabalikna ari Ginggi mah awakna karasa capek pisan, panonna oge geus cepel hayang geura geledug sare. Itu sababna manehna amitan edeuk reureuh heula harita teh. Ongkoh deui awakna acan sehat pisan kusabab kamari ngalaman tatu radaparna. Ginggi asup ka kobongna ngan bae kakara oge manehna eudeuh ngedeng di kamar ka tembong aya anu keur nangtung ngajega. Ki Banaspati bibirna ngunyem lalaunan. Atena geus reuwas kacida. Ituna teh bari taki-taki bisi Ki Banaspati nyieun gerakan anu picurigaeun. Tapi naon anu dipisah lempang teu kajadian, Ki Banaspati mah malah ukur nyampeurkeun ngadeuketan dirina anu dikeneh geus rek ngagoledag kana dipan. 3 poe deui tugas anjeun teh sia Ginggi cenah. Tugas kaula anu mana? Heueuh, maihan raja. Ginggi neuteub ka Ki Banaspati. Maihan raja nya, maihan raja. Ginggi masih keneh neuteub. Ki Banaspati nerangkeun deui yen dina poe eta wayah Kopedut masih keneh kandel raja jeung kulawadetna bakal nyayakeun upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya. Lain raja bae anu kusia kudu dipaehan. Pokona sakumna pangagung anu satia ka raja harita keneh nyawana kudu diperenan euy. Cek Ki Banaspati. Ari Kiyogas Citra heueuh kaasup manehna anu kusia kudu dipodaran. Engke dina waktuna pasti loba pisan perwira anu ngawalna. Kaula moal bisa ngajalankeun tugas sakitu lobana. Ngomong Ginggi. Lah sia mah nganggap enteng kana sagala rancang anu geus disiapkeun ku aing. Sia Ginggi. Bodoh sia. Tembak Ki Banaspati asa disapelekeun meureun. Dengikeun sia jalma bodoh. Cek Ki Banaspati. Leuwih ti satengahna deuleu pangawal satia anu biasa ngawal raja ku aing geus disieuhkeun sina kaluar ti Pakuan. Tari satengahna deui anu aya ayeuna pura-pura keur ngawal raja geus sayagi mantuan sia. Ki Banaspati deui.
lamun hampir setengahna anu ayeuna aya tapi geus bilu ka urang naha dina tugas merenan raja henteu ku para perwira eta we atuh pan geus puguh jumlahna loba cek Ginggi harita teh. Nyatang tuh ngagunakeun tanaga puluhan perwira moal hese jang maihan raja tapi kaula ngahaja ngutus sia supaya naon supaya anu sejen yakin yen sia aya di pihak aing. Jadi di mana perjuangan hasil tur aing mere pangkat gede ka sia nu sejen moal ngabantah omong Ki Banaspati harita teh. Ki Bagus eta nyangking tugas salaku naon engke dina waktuna atuh. Samemeh nembalan pananya Ginggi Ki Banaspati kabireungeuh rumenghap jiga anu susah. Si Bagus eta teu bisa dipiharep euy, manehna gering parna. Ginggi hade tengah ulang. Nah peda harita jogo jeung kaula Ginggi tumanya Ki Banaspati unggek nganyakeun harita teh. Tapi sia teu kudu ngarasa handeueul sok komo nyalahkeun diri sorangan. Sabab eta sakabeh bongan manehna teu percaya ka sia mung Ki Banaspati. Ginggi ngahuleng aya alusna cek Ginggi teh. Ki Bagus eta harita gering parna. Punten aya alusna cek Ki Banaspati harita teh yen Ki Bagus eta gering parna syukur we cenah tepi ka kojor. Naha bet kitu geuning cek Ginggi ngahulang. Heueuh si seta ngarawuh ku siku deuleu. Pan ku aing geus disebutkeun yen manehna hayang jadi raja tur aing anu kudu mantuan cita-citana. Teu nalipak manehanana teh. Ayeuna aing geus teu butuh ku manehna sabab geus teu kaarah tanagana. Ongkoh deui raja oge geus curiga ka manehna. Omong Ki Banaspati harita teh. Ginggi teu ngomentaran. Leuwih loba jalma anu gede ambisi malodar, leuwih untung yang urang euy. Engke dina waktu peperangan rengse leuwih loba anu pura-pura ngaku satia heug malodar nya kauntungan jang urang. Cek Ki Banaspati. Ki Sunda Sembawa apanan hayang jadi raja, kumaha atuh engke nasibna? Cek Ginggi. Ku aing deuk diparabkeun sina kojor ku pasukan Pakuan. Tembak Ki Banaspati enteng nyaritaana teh. Rengse cacarita Ki Banaspati eudeuh ninggalkeun eta kobong. Dan samemehna tetep we ngingetan ka Ginggi soal ancaman tea. Yen ulah lalawora cenah ngamomorekeun ieu tugas sabab balukarna bakal pohara. Lamun sia hianat teu ngalaksanakeun ieu tugas, si Rangga Guna bakal kojor pon kitu deui sia bakal terus dibeberi ku aing cenah. Belesat sakolepat harita geus leungit. Tinggal Ginggi sorangan ngedeng dina dipan bari dianggal ku sapasang leungeun harita teh. Hatena marojengja nyang hareupan Ki Banaspati kudu leuwih ati-ati. Tetela ieu jalma geus boga jaringan kakuatan di mana-mana. Ginggi ulah lelewodeh dina nyang hareupan pasualan di puseur dayeuh Pakuan. Keur aya dua kekuatan badag anu isuk pageto bakal adu hareupan malah bisa-bisa bakal kajadian rebutan nyawa. Sabenerna Ginggi hayang nyinglar ieu peperangan
eta luyu jeung harapan Kiyogas Citra, tapi yen dipahing di sasama urang Pajajaran kajadian rebutan pati. Hartina peperangan kudu bisa disinglar. Nah bisa atawa henteu kitu? Ah mustahil, cek pikir Ginggi. Dikeun nyinglar hiji peperangan kudu dicegah ku peperangan deui. Itu okna dina jero hate. Aya jalma anu hayang ngajaga kadaulatan nagara, jeung aya jalma anu hayang ngarebut kakawasaan nagara. Ginggi kudu milih hiji, manehna rek mihak ka mana. Ginggi ngaku yen anu bela ka raja cantang tu eta ngawakilan bebeneran. Tur kitu deui sabalikna anu hayang maehan raja ieu ge cantang tu boga dasar bebeneran. Tapi Ginggi sakali ieu mah kudu nangtukeun pilihan. Manehna kudu ngayonan Ki Banaspati. Aing teu daek bela ka raja, sabab raja mah moalana isuk pageto bakal ganti. Tapi lamun bumela ka nagara nya ieu tugas keur aing, sabab jalma anu ngaku ngarasa boga nagara paduli saha anu harita keur jadi raja, cek pikir Ginggi panceg nangtukeun pilihan harita teh. Ngan meureun anu keur jadi Bang Baluh teh nyaeta lamun mikiranan para korban balukar tina ieu pilihan. Ki Banaspati geus ngancam yen lamun Ginggi hianat kana perjuangan, kirang gaguna bakal dipaehan tur manehna bakal dibeberi. Tapi ieu meureun anu disebut pangorbanan teh. Pikeun ngudag hiji tujuan pasti bakal aya tujuan sejen anu moal dipilampah. Lamun aing engke naha mending milih diudag-udag atau mending kumaha, cek pikir Ginggi. Ginggi mun si laing loba teuing mikiranan untung rugi, malah urang moal bebenanga. Ceki Dharma bareto basa diponclot Cakrabuana. Ceki Dharma deui harita pikeun ngudag hiji tujuan anu leuwih penting. Urang teh cenah kudu mereketkeun hate pikeun migawe hal anu leuwih penting. Artina bakal aya kapentingan-kapentingan anu sejena anu dikasisikeun. Nya kari milih anu mana anu deuk dipigawe, cek Dharma. Ginggi memang geus nyieun pilihan. Ngan tetep we hatena mah marojengja, manehna inget lamun panceg milih kapentingan nagara, hartina nasib kirang gaguna bakal dimomore. Ginggi capek pikiranana, tepikeun ka akhirna mah keur bae sare. Ginggi ngeliat sabada panon poe geus manceran. Udang teh deui bane bae Raden Purbajaya datang ka kobongna. Aya kaperyogian. Naon Raden? Cek Ginggi. Cangkat harita bari gigisik panona da masih karasa peurih. Cig mandi we heula, cek Raden Purbajaya. Ginggi gura-giru mandi datang ka rohangan hareup Raden Purbajaya anu harita mamake pakaian jenis santana keur satia nungguan. Raden Purbajaya teh jajaka kasep komo ayeuna mamake pakaian anu pantes keur kalangan santana atau masyarakat kelas menengah teh. Raden Purbajaya memakai baju kurung pulas bulau kolot.
jenisna kain halus buatan negeri Parsi. Ornamen warna emas dipake ngahias sapasang leungeuna. Raden Purbajaya memakai ikat jenis hihinggulan pulas bulau kolot deui. Ginggi ge make ikat jenis hihinggulan ngan bahan kaina leuwih basajan. Malah lamun Raden Purbajaya kahandapna memakai sinjang gomyor, Ginggi mah cukup memakai calana sontong. Kumaha aya kaprayogian naon Raden? Cek Ginggi diuk satata dina bangku kai. Ginggi, andika digero ka karaton Sri Bima ayeuna? Cek Raden Purbajaya. Deuh, pasti aya paguneman penting deui bae yeuh rupina mah, cek Ginggi. Nya soal pangaweruh andika perkara bakal ayeuna balada samakta ti sagara herang. Kadua nama soal penjelasan yen Gusti Yogas Citra geus bisa ngahalangan 20 perwira pakuan anu rek nyieun lalampahan ka Cakrabuana, cek Raden Purbajaya deui. Nah ayeuna pisan Raden kedah ka karaton Sri Bima teh? Nya ayeuna pisan, temba Raden Purbajaya harita teh. Ari karaton Sri Bima teh bangunan pangbadagna ti 5 karaton anu aya di jero wilayah dalam kita. Perwargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat udah sekedapnya. Aturan jeung wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina kedaran dongeng Sunda di Mang Aa nya dina dangat ayeuna. Mudah-mudahan sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Sunda Mang Aa aya dina kaya sehat walafiat, aya dina ginulur rahayu, berkah salamet, aya dina panang tayungan, aya dina ginanjar ka wilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan ujung wayah kieu ka Pa Permana Diwijaya kumaha daramang wilujeng ngadangukeun bae oge ka Teh Rita Damayanti di Cilengkrangnya wilujeng ngadangukeun. Channel Unda ka Panjawangan Teh Rita RC di Cimahi oge ka Pak Aceh Darsono ka mana wae Pak Aceh. Kesepuhan jeung ngadangukeun ieu di sareng urang Ciamis kum we ka urang Cisaga nya sadayana. Lajeng ka Ibu Dokter Yulinda Belia Pak Ustad Nurdin di Meikarta, lajeng ka Bapak Taryo Juragan Tahu ya di Jambi katuran jeung ngadangukeun bae. Oge ka Buntin Kartini di Buah Batu, ka Teh Mutiawan di Sukabumi, Pak Yayan Sopyan di Bandung, Teh Linda Imut, Esther Adelaide, Mama El Hatman, Kang Rocky Hidra, oge Pak Ali Alun kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan sarehatnya dina dangat ayeuna. Oge ka Pak Heri Buhori di Cikarang Kalijaya, Pak Setia Budi ka Pak Nanang Wijaya uli jeung ngadangukeun di Cibalong Tasikmalaya. Lajeng ka Nene Yani, ka Pak Ayep Karsim, ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora uli jeung ngadangukeun. Pak Nana Samsudin ya ka mana wae Pak Nana di Bandung atuh jeung ngadangukeun. Lajeng ka Pak Prabu Arjuna sareng Pak Agus Somantri, Teh Yom Puspa oge Teh Enji di Pandeglang uli jeung ngadangukeun we sadayana. Mudah-mudahan para pecinta dongeng khususna pecinta dongeng sareupna di Pajajaran dina channel Dongeng Sunda Mang Aa, mudah-mudahan sadayana nuju aya dina kasinugrahan sarehat sadayana oge teras mancoknya dina channel Dongeng Sunda Mang Aa. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Mangga nyangakeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 68 dina dinten ayeuna. Nah ayeuna pisan kedah ka karaton Sri Bima teh, cek Ginggi. Nya ayeuna pisan, temba Raden Purbajaya. Karaton Sri Bima teh bangunan pangbadagna ti 5 karaton anu aya di jero wilayah dalem hita teh. Lamun aya hal-hal anu penting kacida raja bakal nampak para abdi dalem teh di karaton Sri Bima.
Jadi mana raja nitah Ginggi menghadap ka karaton Sri Bima oge pasti aya hal-hal penting anu Ginggi perlu nyarita. Hayu atuh Raden, cek Ginggi. Namung cek manehna deui bari nahan awakna tepikeun ka jiga teu tulus cengkat. Tapi naon Ginggi? Jisim kaula hoyong aya penjelasan anu pasti soal anggapan pihak karaton ka Ki Darma. Ginggi nyabalaka we. Hate Ginggi rada marojengja digero ku raja teh. Boa raja geus apaleun yen dirina teh murid Ki Darma. Ceuk Raden Purbajaya, henteu sakumna urang pakuan ijid ka Ki Darma. Baresan bala sariwu malah teu nganggap Ki Darma boga kasalahan ka nagara. Cek Raden Purbajaya. Kumaha sareng kamandang Gusti Prabu? Tah lamun geus tepi ka dieu kabireung harita teh Raden Purbajaya katembong ngahuleng lila, malah make jeung ngarenghap sababaraha kali sagala rupa Raden Purbajaya teh. Jadi sang Prabu teh teu resep Ginggi ka anu kumawani ngabantah kana kahayangna, temba Raden Purbajaya. Dina akhirna tur nerangkeun yen bisa jadi sang Prabu loba teuing kapangaruhan ku para pangagung anu papada teresep ka Ki Darma. Bisa jadi anu mangaruhan sangkan sang Prabu nyieun tuduhan yen Ki Darma jadi ulon-ulon kajahatan keur nagara teh nya para pangagung anu julid. Raden Purbajaya. Ginggi harita teh unggut-unggutan. Salira uninga yen kira 2 tahun ka tukang aya sapasukan ti Pajajaran anu ngobrot ka Ponclot Cakrabuana. Ginggi tumanya ngeunaan kajadian harita. Teu salah Ginggi, nu jadi gara-garana aya anu ngalaporkeun ka sang Prabu yen Ki Darma nyumput di dinya, temba Raden Purbajaya. Tapi ceuk Raden Purbajaya deui ngirimkeun sabubuhan perwira anu sarakti ka Ponclot Cakrabuana lain sakadar eudeuk ngobrot Ki Darma wungkul, tapi oge aya jug-jugeun sejen. Soal naon eta teh? Nya soal tumbak pusaka anu katelahna cuntang barang. Oh, isim kaula kakara apal, mong Ginggi harita teh. Kusabab kitu Raden Purbajaya akhirna nerangkeun panjang lebar yen cenah Prabu Ratu Sakti apaleun di Ponclot Cakrabuana aya disumputkeun hiji banda pusaka anu mangrupa tumbak nya sohor nama katelah tumbak cuntang barang. Ginggi ngerutkeun tarangna sabab manehna mah teu nyaho pisan. Biasana sagala beja penting datangna sok ti anu jadi guruna. Lamun batur cacarita soal di Ponclot Cakrabuana aya tumbak pusaka anu katelahna cuntang barang, naha atuh Ki Darma henteu kungsi cacaritana naon. Ngan sabot Ginggi ngahuleng, Raden Purbajaya malangsung cacarita yen bareto cenah puluhan tahun anu kaliwat hiji pangagung ti Karatuan Talaga anu katelahna Pangeran Arya Saringsingan boga tumbak pusaka nya cuntang barang anu katelahna. Ari dina tahun 1530 Karatuan Talaga teh diobrot ku pasukan ti Cirebon. Harita teh Talaga eleh tur pangeusina dititah pindah agama ngagem Islam. Sailaharna anu unggul perang urang Cirebon ngajabelan harta banda pihak nu eleh.
nu di Jabal teka asup sawatara senjata pusaka ngan bae sawatara banda pusaka aya anu kaburu dibawa kabur ku para pangagung talaga anu embung biluk ka musuh. Salah sahiji benda pusaka karatuan talaga anu bisa dibawa lunta ti talaga teh ku anu satia ka talaga teh nyaeta tumbak pusaka cuntang barang, cek Raden Purbajaya harita teh. Eta tumbak pusaka dibawa kabur ku salah saurang perwira karatuan anu katelahna Kidita Jayarasa. Beh dieu aya anu ngabejaan yen tumbak pusaka cuntang barang disumputkeun di ponclot Gunung Cakrabuana. Ceuk Raden Purbajaya deui. Ceuk Raden Purbajaya loba pihak anu euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 68 dina dinten ayeuna. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur ka para wargi mitra kaum dangu sadayana hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.